lamun siang tardi. Sok mios ih. Teu aya hotel di kebon gedangnya hayu jalan. Lihat gimana ya. Nuju semicin, nuju di make up, di gorowan jadi make kieu amurasut make up. Jangan begitu dong sis, tarik sis, semongko, awak. Boba. Gelo ya. Apaan sih? Riweuh, endol lipat.
Muruinya. jelema nilai gitu. Jangan begitu dong. Astagfirullahaladzim. Manusia sorok. Si gelo amit-amit jadi. Ai maneh teh laki awewe Tergantung cuaca. Gusti. Saha ngaran? Ngaran siapa? Maneh Montong munah mame atau romantis dong sedikit. bem Biar kerasa. Biar kerasa kena hati. Ada palebater gantung cuaca. Tuh harayang tuh. Rayang jeung jadi. Kumaha cuaca nu rumek. Ngaran saha? Kalau malam Sally. Aing mah Serli di Lamun mana? siang Tardi. Gusti agung sia teh. Ya Allah Gusti. Lain ai maneh teh itu lalaki awewe bede. Tergantung cuaca. Ya kalau dibutuhkan aja. Kalau Priyogi biasa dihubungi ke nomor Nomor naon? Nomor 08 hiji 22 hiji keplok 3 bahe 4. Ai sia naon itu nomor HP nu kakitu dah sia dulu. La ilaha illallah. Gusti teh. Ya, Astagfirullah. ini buknya jangan gitu dong. Alah. Sisiran dikit. Alah. Ari dewe. Jika itu ya. Ya itu mah kasar ya. Sama si Ais. HTL wae. Kalau si A ini mau gak? Manuk itu mah Gaji baik. saja. Suganten ni aruhna naik Rono tuh. Atuh mirah dah sajamna asyik. Pakai BPJS. Murah pakai BPJS. Abdi mah aya layanan BPJS tanpa uang. Pakai kartu cuing mah digratiskan kan. Kartu oke cukup digratiskeun. Aya promo kang si ayo mah. Diskon. Jika. Si. Meni juga kenal wae. Atuh mah. Sosoro awas. Geus teu nyaman sugan. Aduh lu aja. Ya Allah ya Rabbi. Sama dimirahkeun 100.000. Nego itu dicanda kaya tuh ke kebon gedang. Sok mios teu aya hotel di kebon gedangnya hayu jago. Lihat gimana ya? Sok 100 sok. Tos sarang tisu di abdi sok Emer di abdi. Jangan ember. Kamar tos di abdi kamar cai tos di lebat PS di luar. Mana wae Aya kamar mandi di lebat es di luar nah. Ayo aduh Ih, 100.000. aduh ya, pahal teuing. Mahal teuing belegung teh kabandrol harga teh pan keur corona teh. Sabaraha salawe dek. Aing mah 10.000 ge teu wani. Tukang ojek kena wis 50 tribikeun. Bisa dirayakeun. Nya. Ieu 25 dekang. 100 itu dia juga. Tah hayang ting sosoro itu dia juga. Ini arah leuweung aing. Gawas bancoy. 75 Gede juga. 25 badae. Ateulna ge teh can cekap merangna naon teh. Ih sia nih. Ulah ngalalaworakeun itu teh perlu latihan. Skill. Pergaan. Puas, tidak puas uang kembali.
Sudah aja. Kalau Tidak puas uang kembali. 75, boom. 75, sudah aja. Mending ke tukang ojek kayak gini. Lumayan, tukang ojek 50. Allahu Akbar. Lain saya ini bangsa orang gitu. Jadi nggak ngerti. Uang kembali. Cara rayang deh nggak itu mak itu. Najis. Datang deh. Yang datang di baik. Ayo 25. Oh, wah, duit lagi sih teh. Tapi tinggal maksa-maksa deh. Isi ani bohong ih. Kepaku. Bener-bener teh. 25 geus dibikeun. Sok digratiskeun sok bro atuh. 15 cenah. Aing atuh nu mayar ka sia sok bro. Kuat ya aing. Aya di Pakuwu tonjong ke. Di talangan ku Pakuwu tonjong. Pakuwu Sareng bapak kedua BTN enon. OPT. Iya. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Ya. Bapak Kuwu Ridho. Ikhlas. Kami handai dong. Monggo kita jika. Ketua BPD. Bapak Apep. Sini dong. Syah sih Bapak Apep. Eta teh Bapak BPD legu. Kenes Bapak Dalang. Nya. Aya Bapak BPD anu mana? Bapak BPD anu asik. Saya BPD. Bapak Apep moal sareng Batu Alina. Kita mah hayo. Amal gitu eta. Sidik sih eta mah. Atur nuhun teu tos dipangmayarkeun tadi. Sudi aing mah. Oh, kasau. Orang bawa kasaung buru. Eta cau orang bawaan heula jeung moal bisi capek dahar eta cau. Ingkah jadi gas ya. Atur nuhun Bapak Apep. Balageurnya urang dia mah Bapak Kadus. Bapak BPD bager, Bapak Kuwu bager, Bapak Kadus bager. Acan Pak Kadus mah. Oh Acan. Ih kacidaya mah. Si eta mah meres gitu-gitu tinggalnya. Jadi Pak Kadus kadieu tadi. Kadieu teh. Onte. Pak Kadus tong direcehkeun padahal mah. Nolapas Nya aya angsulan. Pak Kadus kok kodok euy. Mana? Karena sapu. Tong ding euy. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Kadus ya. Nya Batu Alina. Kukeukeuk kana Si teh keukeuh hayang Batu Ali si teh bubuk. Aduh, alhamdulillah hatur nuhun Pak Kadus. Bapak Kuwu, Bapak Apep, hatur nuhun. Duh, mudah-mudahan sing kagetosan artosna. Aya doana. Mudah-mudahan sing ageng milikna, seueur rezekina, sing barokah rezekina. Bapak Hajat, Ka mana Pak? hayang didoakeun. Ada ku dede teh ieu na. Naon? Lamun hayang didoakeun mah nyawer heula atuh. Ya naon sih eta mah. Tuh ka dieu we Pak Hajat geui. Mana eueuh? Pak Hajat keur gagaro. Itu Pak Hajat tinggali. Tuh alhamdulillah rabbil alamin tuh Pak Hajat nih ngarepot ke balham abdi nu luncat kadinya. Tuh, Pak Hajat nuhun, Pak Hajat. Aduh, jazakallahu khairan katsiran Pak Hajat sareng Ibu Hajat teh. Eta kun ngungtutan. Aya naon ieu nya bro? Daun. Aya naon? Menyiahan wae
Ada jual deui, jual itu, jual ieu tinggal. Aya naon sih mah? Naon sih teh? Aya naon ieu? Mani asal leuwas abdi. Asa bangeungapkeun ka ngomong gitu. Eta irung gede teuing sia teh. Meni hos kana beungut. Eta teh irung guha sia teh. Sigana lamun masak sate oge teu kudu digeber sih mah. Make irung we. Kumaha Ditiup hos anu satena pinu ku korong sini. jangan pakai cap Udah teuing teh. Tong hok nu nyanyi. Kieu oge aing mah makhluk pangairan. Pangeran. Mau ke jeung pangairan beleguk. Tong hok kitu da uing mah geus hikudrat. Mending aing hikudrat daripada sia ti otok. Sia bilang udah teuing. Lain dia, lain nanaon ngomong gitu, itu deket-deket karena jorang. Kumaha lamun ngomong jeung pamajikan lancar, nyalancar anu. Dah pamajikan aing haruak kieu. Oh diakurkeun beureunya ku pangeran dikunci lagu. Disajodokeun. Kabina-bina teuing sia teh. Teu eungap ngomong gitu. Nyok. gak ada masalah Nah anya masalah. aman No, Inggris ya, no problem cenah. Tuh, lain, kita ngomong gitu teh sok deket karena jorang, sih. Nyok nyaha, ulah maaf mo nih, nyok nyaha, tuksaha maksudnya ya. Sok lawan mana nyebut motor, mak mali, Daud, mo nyoy. Oh motor. Lah menyebut motor Honda hese sia. Mo nol Honda. Jadi ada orang Honda. Lamun motor Suzuki. Hok nol. Jadi ada motor Hui jelas. Motor Yamaha. Hok nol. Hahaha. Motor Kawasaki. Motor Kawasaki. Ada Kawasaki gitu. Cik, nu ieu sia hese we dia. Lamun nyebut motor bebek sia hayo. Iya. Hese ya hoy ge. Da sia makan cileumut ya. Ayo sia. Motor bebek mah hese sia. Nyok nyaha olah hok onis nyok nyaha jorang motor bebek mak mari hese nyok nyaha motor bebek mak nyaha harus itu tulang dulu mak nyaha jorang jadi disebutkan mama nih yang ini gula anu mikir aing monya nekat ih sini aing keur mikir monya bebek gitu jorang ya oh sih monya entok dah entok sih deh apa dulu nak nak belagu gitu oh bener arti bisa aja hok diuk hanyuk lah punya angah jawab dia bulan sehat ya naon itu diuk bulan dan diuk maksudnya diuk bulan sia karena maneh diuk naon saya tak ngomong naon ya jelma budak diuk lah maneh daun diuk sia saha
Diuk beleguk gitu. Oh pun bojo. Sehat pun bojo. Coba. Si gelo. Bina ceuingnya. Pun bojo sia diuk beleguk. Ayah pun bojo alhamdulillah. Sehat pun bojo. Si sabar hati sabar. Sia diuk sia belegu. Lain celemut belegu. Kalau kalang itu paja aja kan. Diuk belegu kan. Pun bojo ayo datang berwirausaha salira corona teh. Kenanya aja. Corona apa? Daun kokorobet dina celana. Masih yang goblok. Karena Bahia Iya. Oh, jadi jualan seblak biasa. Seblak tulang, seblak ceker, seblak kikil anu geunah mah. Sia diuk goblok. Sia diuk ih. Aya dua rasa lama. Aya nu lada, aya nu henteu. Malih di level-level pun bojo mah kreatif jalurna. Wah iya. Kudu-kudu teh ngomong mah. Alhamdulillah ya Allah. Parantos bedug dengan. Gelo siapa? Diuk situ. Daripada nangtung dia mending diuk abinya. Tadi belegok gitu. Bila-bila deh diuk lah. Pulang, ngomong.